saku goreng milik pisanan jajan mie nyonyor jeung mie ayam teh ayeuna mah. Sambelna. Wilujeng tepang baraya orang Bumbulang. Cerita namanya iterek JJS jalan-jalan sore with para bocil. Dikersakeun teh heueuh nya teu kaur dangdan bibina teh. Ieu mah sing hararayang milu kajen reuteum dina motor teh. Mun kitu jalan teh ieu teh alus da geuningan tuh deh araringis ngingilu teh lainna naon ibi mah. Ya begitulah atuh da kumaha nya da Uruguay jalana ieu teh sanes henteu di dangdosan. Singkat cerita ieu teh entos dugi di kantor desa Bojong. Nah mun jol ka kantor muhun jalana jalan jengjreng. Cek batur mah sok rada reumis mun jalan dia teh komo mun ini tanti peuting mah. BTW tah ieu mah di Palebah rek pertigaan ka Tegal Jamu. Tapi abi mah ngangona jalan ka Bekong tah ieu dina Berecek. Ami di Berecek oge kos jalan ka lembur abi jalanna teh teu kaur di dangdosan pasti we ruksak deui. Tah lamun ieu mah entos aya di pertigaan Bekong bade ka arah Bumbulangkeun. Nya ayeuna mah jalanna henteu adu gabre teuing sapertos tadi. Tuh ieu geuningan tos dugi di jembatan anu aya leuwih jurigna. Muhun ieu teh dirupit teh ya. Nyaan ieu mah guys muatan teh tinggal di kuduna samobileun ari ieu kalah samotoreun. Beli hese hitut-hitut acan dina motor oge. Tah ayeuna mah tos dugi we ieu teh di Bumbulang. Tuh guys tinggalnya. Tah abi teh di piwarang heula meser lanong ku si bapak teh. Ieu teh bade meser lanong bisul. Heueuh da teu kaur cager bisulna teh dikersakeun jadi deui. Meuli obat geus beres tah ayeuna mah hayu urang OTW kanu tempat rek dituju. Heueuh rek ka tempat mie nyonyor teh. Pedah tadi teh senada nuju ngadamel heula mie na matak rada telat we initna. Tuh teu lila geuningannya geus nepi we ieu teh ka tempat mie nyonyor teh. Ari pas pesen teh eueuh cenah teh seep mie nyonyorna ge. Gagal we atuh. Tuluy we OTW ka tempat mie ayam salapan langganan abi. Ari pek teh sami kur aya 2 porsi eundeuk. Atuh abi jeung si gadis mah ieu we milihan ka dieu ka ceplak anu gigireunana. Heueuh kana naon eta teh kana pecel ayam. Eta hoream ka itu ka dieu deui neangan dahareun deui. Ieu we nu aya jeung deui hujan di luar teh. Teu loba nyokot ieu teh guys. Heueuh nyeta apanannya anu 2 mah itu teh si para bocil mah pesenna teh mie ayam. Tuh tinggal ieu porsi si bocilnya mie ayamna ge meuni satampelu ieu. Tah abi mah pesen teh ieu. Alah ieu mah ati atuh jeung dada karesep pisan. Tambah si rasa sambelna teh beda dari yang lain. Sangat seger pisan jeung pokona mah ngabeledag pisan ladana teh. Tuh da ieu mah teu loba lila nyobaan heula samelna dicoelkeun make bonteng. Uluy ciwit dagingna cocolkeun kana sambel. Alah sia ieu huap badag teh ngeunah ieu mah. Tuh ieu teh dahar teh ngararadon di dari dieu da mungeun si para bocil ditinggalkeun mah. Hayangna teh ngariung we di dieu jeung bibina. Alhamdulillah kabayar guys hayang mie nyonyor jeung mie ayam teh punah ieu ku pecel. Seperti biasa we SMP-nya setelah makan pula. Cuaca hade. Bener ieu mah OTW teh pas pisan. Pokona mah haneuteun guys di Bumbulang teh. Tuh tinggalinya sunset oge menikot cerah itu teh guys. Hade pisan dipake ulin teh. Tuh ayeuna mah ieu teh tos lebet deui tos arah uih ka Bojong. Geus buri teh ieu teh hayo we sumarimpang. Nyeta tah si para bocil hayang nugget, hayang sosis, nu kararitu we sabang saning persipudan geuningan. Heuh da barudak mah naon deui nu kitu we geuningannya nu ara renteng daharna teh. Terus mah hayu ayeuna mah urang uih tuh tinggal geus burit ieu teh. Hatur nuhun tos nonton. Bye bye.